Bud, teka rasanya kurang isukan ngalaman puasa we deui. Tapi suruh kurang angger kieu wae euy. Perubahan. Usaha naonnya Kod? Teuing atuh Bud dah. Apa orang nyoba ka jelema pinter wae kitu nya? Maksud sia dukun. Bud, kadukun. Nepi kadinya nasi eta pamikiran Kod. Emang di mana? Ya pokoknya kodir apal we pokoknya mah. Kayak urang kadi tuh yuk. Ayo aja sih. Marane nyawa teu kunaon dukun disebut jelema pinter. Emang kurang gituin. Sabab anu datangnya jelema barodo Bud. Sia nganggap aing bodoh ing. Ayeuna mana mending jadi jelema pinter apa jadi jelema bodoh Bud? Yang mending jadi jelema pinter lah. Mun mana yang jadi jelema pinter, terus mana ayeuna pinter apa bodoh Bud? Kela. Iya maksudnya kumaha sih? Maksudna kieu Kod. Sia ayeuna mending jadi jelema apa mending jadi monyet? Mending jadi jelema lah. Namun sia ayeuna hayang jadi jelema, berarti sia ayeuna naon? Monyet beureun. Ya syukur aing ngaku mah. Yang geus lah. Ke beurang kuang ditungguan. Tuh, itu tempatnya Bud. Oh. Yang geus saya urang ka ditu. Ayo. Si Eman. Kenaon man mana di dieu? Dir, Mang. Orang gergawe di dieu. Naon ka dieu? Biasa ya urusan. Urusan. Sok daftar heula nya. Kayak lamun geus daftar tungguan heula nya. Soalna di jero masih kena aya pasien heula nya. Oh, nya. Tah, aya nu ieu. Lamun maneh nulis ngaran jelema di boneka ieu, nu boga ngaran bakal ngerasakeun anu maneh perbuat ka boneka ieu. Sok jajal. Aduh, aing salah nu sekarang aing. Coba. Geus. Ayeuna bawa balik we ku maneh. Bawa balik. Pantongan, ulah sampai ka nyawan ku batur. Hujan deui. Aing ah. Bud. Lila pisannya. Oh, goblok ah. Kade sih dukun bener henteu. Kayak dukun cabul deh. Dukun asli lah. Aing curiga sia ka dieu wae nya. Bud. Eta mah basa keur. Kod, si Toing lain itu Kod. Ih, Bud. Ing. Pas nu bener wae sih jadi jelema ing. Nya mah ka dukun-dukun keneh. Bud. Ayo ah. Urang ka jero. Geus. Sok, calalik dia. Aya urusan naon datang ka dieu? Jadi kieu bah. Panan isukan teh kan arek puasa. Nah, alurang teh arek dagang bah. Nah, kumaha carana
dagangan orang teh supaya laku. Gitu bah, ambil lebaran teh orang nyekel duit. Dagangkeun dagangan anak yang laku mah. Lamun tidak dagangkeun, nya moal laku. Maksudna teh kieu bah. Sugan abah boga aja jampe atau jimat panglaris gitu pak supaya dagangan orang duaan teh laku gitu bah. Tenang. Aya Bang Laris mah. Emang marane dagang naon? Nya, ari dagang mah kakara kerencana sih bah. Dagang heula. Maksud aing mah dagang heula. Lamun teu laku, kare datang ka dieu. Mun eueuh usahana pisan goblok. Kenaikan naon sih? Oh, ini bisa urung. Kumaha ieu bud? Bud. Kumaha itu bud? Dukuna oleng. Kabur kot, mal balik kot. Wah, mal balik gimana? Kabur kot. Oh, Din, Mang. Ayo Mang. Oh nanon wah yakin mah tinggal bumbuna doang. Oh. Ibu bisa balik lagi, kan? Aduh. Wah, panas man. Ayo nggak jadi dukun, kan jadi dokter weh. Enggak si dokter ini mah, bantuan lain. Siapa terbalik ngenalkan dukun teh? Ngampura we tuh bud. Koder gitu nyaho eta dukun abal-abal. Pantesan we pasieuna seutiknya. Besok ya? Ya kalem we hula tuh, tan gak adan. Taraweh mimiti ieu teh pasti pinuh. Si hayang ka bagian jero bedug. Hayu.